Nah ieu mah ka Wangunsari ka ditu meninggali. Urang mah ka dieu ye belok teh ka dieu ye baraya ye. Tah ieu teh menuju kampung Ciawi Tali saurna teh baraya. Tah urang tembus teh engke bakal ka Cicangkang saurna teh. Cinta urang teh urang ngaraosan mah jalan ieu. Da geuning sae jalan mah ka teh mah ti dieu mah. Tuh aya bumi ditu nya baraya. Aduh bumi. Tah duka teuing ka ditu namanya. Ngan mudah-mudahan we saya atunya cing ulah taroskeun lemur naon ka si ibu di dieu nya penasaran ye. Dap baraya. Bu, punten. Ieu lemur naon, Bu? Lemur naon ieu? Panyusuhan. Panyusuhan. Desa teh naon Cinta Karya? Woninggali. Oh, tos di Woninggali. Atuh naon, Bu? Oh, di Panyusuhan baraya ieu teh geuning. Tos di Woninggali si horeng teh ieu teh nya aduh. Baraya lain di Cinta Karya deui tos ka dieu nya ka Woninggali. Tepat nama di Desa Woninggali, Kampung Panyusuhan, Kecamatan Sendangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Tuh. Tos ka dieu warayanya aduh. Tah ka dieu jalanna geuning. Aduh, kuja batu hungkul euy, baraya. Heeh, teu acan beres bae teh nya. Ulah doakeun mudah-mudahan we aya danana pemerintah ye. Kanggo memperbaiki jalan ieu ye Panyusuhan. Tuh jalanna ge aduh. Panyusuhan ya. Tah ieu tos di review aya namanya di Woninggali Panyusuhan ye. Aduh. Kan kudu hati-hati urang teh nya di dieu teh jalanna teh saperna seperti ieu ye. Sampean kaluhurkeun dasarna batu hungkul. Acan di aspal baraya pokona mah kanggo bapak-bapak anu di luhurnya anu berwenang kanggo memperbaiki jalan terutama wilayah selatan ieu nya. Tah seperti ieu ye. Mudah-mudahan we meureun ku ti kabupaten desa misalkan teu aya tiasa kakaper lah. Tiasa sarai jalanannya. Hatur nuhun satu acana. Mudah-mudahan cing sarehat bapak-bapak nu di luhur. Tuh terus ka dieu nya urang teh mapai ieu baraya mapai naon ngaranna teh tuh mapai lemur. Heeh. Tuh. Pak ieu aduh yang dia rada mudun baraya. Tah urang ge nepi ka dieuna baraya ka lemur kieu ye. Lemur Panyusuhan. Heeh, Panyusuhan teh ieu. Panyusuhan teh. Tah mana tos Panyusuhan teh? Tadi teh naon Ciawi Tali. Ciawi Tali baraya cenah. Tuh tah ieu aya jembatan ye di dieu baraya. Ieu cenah teh batasna. Batasna mah cenah ieu ye. Tah urang ayeuna ka aya lampu oge halus penerangannya baraya. Ieu mah lewat leuweung baraya aslina. Sia teu tingalikeun. Leuweung hungkul. Tah ieu urang menuju kampung Ciawi Tali ye baraya. Ai kampung Ciawi Tali lebetna ka mana? Cangkangnya. Heeh, di Woninggali tembusan teh baraya. Kuraoseun ka dieu mah rada sejuk euy baraya aslina. Tiis aslina tah. Suasana perkampungan teh bener aslina ieu mah. Oh, ibu-ibu we akhir teh nya nuju ieu. Bu parunten. Tuh, aduh. Banyak baraya euy. Tapi ya saya jalan apa terus naheun baraya. Tuh. Nah, akhirnya tadi ada nya sekopi di dieu teh baraya tilikeun tuh perkampunganna masih asri tuh tiliknya. Tah. Tuh, ieu teh. Karaoseun tah ieu Kampung Cileungsing. Tah ieu baraya. Kampung Cileungsing, Desa Woninggali, Kecamatan Sendangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Nya ka dieu we urang teh berarti ka Cileungsing dieu teh baraya. Lewatna. Heeh, ieu teh Kampung Cileungsing baraya euy. Kakara apa ge barayanya? Aduh, assalamualaikum. Kampung Cileungsing teh ieu. Punten. Ya. Kawarga Kampung Cileungsing pokona mah cing sarehat barokah barokah rezekina oge dimudahkeun segala urusan ananya. Ngiring ngonten nun sewu ieu teh nya. Ngiring ngarangkung ya ieu teh jalanna aduh muti ka ekstrim kieu euy. Turun tong.
Langsung we nya lalaunan. Aduh aslina barea nyarocot aslina tur teh euy. Jalan teh euy. Nanyak pisan. Ka dieu mah seur petani kopi ka Cileungsing mah euy. Ya, kopi ya, tuh. Masih di Desa Weninggalih itu barea. Tuh. Oh. Tuh jadi ke jalanan masih kieu aduh. Ya teh jadi menghubungkan dua desa itu barea kena tanya antara Desa Cicangkang jeung Weninggalihnya. Jarang jam nu ka dieu teh da awan jalanan meureun ruksak. Di haloreameun barea. Padahal ieu teh pangdeuketna seleresna mah tah. Da masih kena aya tuh talikeun jalanna. Aduh ka dieu kasih sebelah ka mana ka ditu. Tuh talikeun tah talikeun barea batu hungkul. Aslina tah. Batu nage gede. Nang kudu hati-hatinya ka dieu mah. Jalanna masih awon. Mudah-mudahan we kapayun nama di dandosan ku pemerintah jalan-jalan kalemut teh lecirnya hayang juga di kota. Kudu hati-hati ieu mah euy. Tuh. Tah ieu tah meureun terakhir teh di dieu tah aya gapura nya barea. Tah urang teh bade ngamasuk ka mana? Ciawi Tali. Bade masuk ka Ciawi Tali barea urang teh tah ieu aya gerbangna tah ieu. Gerbang mah Ciawi Tali teh lebet teh cenah ka Desa Cicangkang Girang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Aduh, balik ke jalan. Masih awon jalanna baraya ka dieu mah hati-hati. Dieu teh tembusan ti Desa Weninggalih baraya. Kudu hati-hati baraya ka dieu jangan kalebur. Aduh. Kabaraya sadayana atuh nuhun kadutos nontonnya video ieu. Mudah-mudahan didoakeun ku baraya Facebook. Cing sarehat, barokah usia, barokah rezekina, oge dibundahkeun segala urusan anak, pokokna namanya sing gaduh keturunan-keturunan anu soleh tur solehah, ya yang naroskeun heula di dieu sakedik panggalah. Ibu, punten ieu teh kampung naon? Punten. Pasir Muncang, sana Ciawi Talinya. Oh, ieu teh Pasir Muncang, desana Cicangkangnya. Oh, hatur nuhun, Bu. Nah, ieu teh baraya Pasir Muncang si horeng teh nya. Sanes Ciawi Tali ieu teh baraya. Nah, Pasir Muncang kalebetna teh mana Pasir Muncang cenah baraya? Ka Cicangkang. Aduh, hawatos di jalanna baraya euy. Jalanna ruksak ieu, mudah-mudahan diperhatoskeun ku bapak-bapak nu aya berwenang nu di luhur. Ieu aduh sama ieu teh akses jalan teh sangat diutamakan ku masyarakat teh nya. Aduh, utama pisan jalan mah dan masyarakat mah aksesnya tiap hari dianggo kan ekonomi ge jalan, aya jalan saya mah. Sama ieu teh aduh kawatos pisannya di kampung Cimuncang, Pasir Muncang. Pasir Muncang nya tah, ya aduh. Ya, mudah-mudahan kapayuna sing aya anggaranna sing sae nya jalanna sing aya anggaranna pokokna namanya tuh masih kali dieu nya bari keliling konten dieu mah nya tuh duh lauseun pareunten tuh oh ka dieu nya urang teh ayeuna teh rencana teh bade ka Kampung Ciawi Tali ieu teh Pasir Muncang nya. Nah, ayeuna urang ka mana ayeuna? Urang ka Ciawi Tali cenah baraya penasaran di kamari. Hoyong di sepi ya Kampung Ciawi Tali. Ka manana? Atuh ka mana jalanna euy teh ieu teh? Urang euy deui we atuh. Kumaha ieu teh? Kampung mana kala sibut Pasir Muncang keneh Ciawi Tali. Bu, punten ai ieu teh Kampung Ciawi Tali sanes. Itu Ciawi Tali mah. Kaliwatan baraya bieu teh jeung Mangpalah cenah ieu mah sanes Kampung Ciawi Tali, Kampung Pasir Muncang. Tah ieu nu belokna teh Ciawi Tali mah aduh bisa moal. Tah ieu we tempoh heulanya tah ieu baraya tu kali itu mah ka ditu. Ka mana tah Ciawi Tali mah ka dieu cenah sae jalan geuning meureun. Kampung Ciawi Tali we pokona mah bade tujuanna teh baraya. Semudah-mudahan tiasa ka ditu nya. Tiasa sembus. Rencana teh kan ka Pasar Sukajadi nya.
Tuh, aduh. Masih di Pelemuran baraya ya mah kontena. Mudah-mudahan orang dia ya orang Ciawi Tali sadayana cing sarehat berkausia berkah rezekina. Namun teu ieu urang Oke dia mudahkeun segala urusanana. balik deui nya. Mun teu tiasa mah di ditu balik deui baraya. Da cenah ka dieu koyo aya jalan mah sae geuning aya di pelur. Ieu teh anu tuh balikeun. Aduh. Oh, geuning aya jalan mah da lumayan sae. Siap. Ya, ieu kampung Ciawi Tali. Kampung Ciawi Tali teh ieu giring ngalangkung baraya giring ngonten ka dieu yeuh. Ka kampung Ciawi Tali anu ti kamari yang disepil kampungna ta ieu detik-detik ka urang teh ka kampung Ciawi Tali yeuh. Aduh. Berasna teh kasayang. Tuh, berasa teh kasayang geuning Ciawi Tali teh nya. Asa kasayang ieu mah. Berasa teh suka jadi. Oh, nya. Oh, ieu baraya. Nya atuh ieu mah berarti kan ka Serang teh ka tengahnya. Pemandangan sakieu endahna baraya aslina. Karek Lumayan aslina baraya. Aduh, pemandangan yang sangat indah dan menyejukkan di kampung Ciawi Tali ieu teh baraya. Tuh, jalikeun. Tuh, jalan mah tos dipelur ka dieu teh baraya. Raoseun. Jalan perkampungannya baraya tuh. Jalikeun ngaku hati-hati di dieu mah baraya. Can tapis mah bisi soledat. ieu mah Karena sawah sama beras teh. Sangat luar biasa jalanna ge. Sakieu geunaheunana baraya. Aduh. Posisina teh angin sepoi-sepoi, sejuk aslina mah tuh. Tuh, jalan ada ageung ka dieu mah geuning ka mana teh ka ditu. urang teh itu tuh. Ka dieu beras teh baraya tuh. Ieu ka Ciawi Tali mah ka dieu meureun. Ka mana ka dieu? Tuh, ka dieu meureunnya baraya. Nya ieu teh nu kasayang teh gitu. Nah, ieu teh urang teh kasayang berasna teh ka dieu. Iya benar ka dieu jalanna. Oh nya siap. Tah ka dieu baraya jalanna teh cenah yeuh. Urang cobaan jalanna baraya. Ieu mah asa kasayang jalan teh baraya. Laras kitu ka kampung sayang. Ngan teh alus ini teh. Tah iya tulisanana tah. Ya naon cenah baraya? Heula ka dieu baraya jalan teh geuning ka dieu. Duh. Ieu mah pieu di kampung sayang aslinya mah. Da ieu mah asa tembusan ka kampung sayang baraya. Anu tadi di tonggo Ciawi Tali teh. Tuh nu Ciawi Tali mah tadi congoh baraya. Ieu mah tos bade ka kampung sayang gitu. Nya ting ora geunaheun jalanna teh baraya. Lamun teh geunaheun balik deui we. Pulang deui mun teh geunaheun mah baraya nya. Tapi Mudah-mudahan geunah. kok ieu ka dieu baraya. Aya jembatan ka dieu ge baraya aslina teh. Kalikeun tuh. Aduh, geunaheun kieu. Perkara ka dieu mah tuh. Tulah tah. Ieu teh jalan Pilemuran baraya. Aduh, raoseun kieu tuh. Lalaunan we. Kudu lalaunan ka dieu mah jalan ge baraya aslina. Sawah soalna mah. Sana pesawahan tuh. Aduh. Angka karaeun ka dieu mah baraya aslina. Perkaranya. Heeh. Can pernah ngonten ka dieu mah. Lewat lemur ieu mah teulikeun tapi caang da si dandosan jalanna baraya. Ieu mah bener baraya. Tong di-skip ieu mah baraya lebar. Lebar baraya sama ieu mah jarang nu ngonten ka dieu. Konten kreator ge jarang. Seuna jalan nu sae ieu mah jalan lagi teulikeun. Jempolna we pokona mah. Pokona mah ulah hilap, di like, di share, komen. Oyongna mah. Hatur nuhun kanu barayanya kasadayana tos nonton duh. Mau sampai tamat mah memberikan komentar biar saya lebih semangat kontennya kapalahnya. Tuh. Kadinya da. Tadi kaditu mereka jeung urang kaditu heula belokna hese. Kedah belokna kedah di ditu baraya ieu mah. Dihareup sampai ieu jalanna ieu lumayan ieu. Tuh, balikeun ieu teh kampung mana yo ka dieu geuning. Geus bener ka dieu. Bener ka dieu. Ka dieu tembus teh baraya tah. Ieu mah kampung naon hilap deui? Sayang gitu. Sayang. Ieu cenah disayang baraya tuh. Ieu mah kampungna ageung baraya tuh. Tembus teh di dieu baraya nya. Ieu mah ka Cicangkang tembus teh tah.
Dia mah kantos ka dieu teh heula bari ya. Berarti anu kadinya Tah, anu kadingan acan mah katongoh bari ya. Da ieu teh di kampung sayang urang teh nya. Mudah-mudahan urang dieu sing sarehat. Bakal itu katongoh. Salah, tadi itu katongo maka atuh mana? Ka dieu bari ya cenah. Yang ka dieu ye. Ka dieu mah kantos meureunnya. ngaliwat. Ngaliwat di namanya bari ya tuh. Wah, ya kampung sayang gitu bari ya. Menuju Oh. jadi Menuju urang teh ka Sukajadi. Tuh bari ya. balik pada Arah pulang tuh tialikeun pemandangan geraknya aya nu sae bari ya tialikeunnya di dieu ye. detik-detik Detik-detik pemandangan yang sangat indah tah tialikeun tong di-skip bari ya tah ieu tialikeun pemandanganna sangat luar biasa enak pokokna bari ya tialikeun tuh nya bari ya. Sakieu geunaheunana bari ya tialikeun pemandangan sangat indah. Punten Bapak. Tuh aya si teteh itu tialikeun aya asa pernah upload deui si teteh ieu teh tadi. roknya di mana? Teteh balik ka mana? Di kampung sayang bari ya tuh tialikeun. Aya ning nu gelisnya. Ih, seueur dia mah bari ya, ieu teh kampung sayang tuh tialikeun. Tuh pemandangan piuna seperti bari ya aslina tah. Hade bari ya endah pokok namanya luar biasa. Kan bieu teh bari ya cenah yang anu di video. Tuh sangat indah sekali pemandanganna di kampung sayang bari ya. Luar biasa. Keur meujeuhna ieu teh hejo pare cek urang lembur mah bari ya. Di dieu heula berhenti dulu sejenak bari ya.